Itu Bang Angker naon sih? Keluasan geningan. Hayo sia. Hayo sia. Ai mana wae maneh. Ya ka mana urang aya wae di imah. Ya di imah urang ka imah tadi Atuh eueuh. lamun jantung batur copot kumaha. Sabar teuing kan pacok hayam meureun. Astagfirullahaladzim. Di mana duit dia? Duit naon? Oh, duit naon duit mana rumah satu enggak hutang ka orang meuli beas ieu teu beas. Can aya Del. Janji 3 poe, janji bara poe eueuh. Saminggu. Geus keke dibayar. Iraha. Sinyal ini hanya ini mau eueuh di kelet ya mulai ieu so kelet. Tadi kirim ka mana si boy doang nyarekan urang gara-gara menggagalakan mana geringan ditagih teh. Dasar sumpahan ku Aisyah sing gelo siap. Dasar boga hutang teh galakan tagih. Goblok batruk. Tah kebeneran itu Kang Roti, rek mau roti keur ngopi. Hoyong roti, Rasa naon? hoyong rasa kacang hijau Oke, berapa? 5 aja. Oke, Barahaan hargana 2000-an. 2000-an wae. Cuma teh ari mah share seueur mah aya bonusna. Bisa nyanyi? Bener hoyongnya memang geus gaduh istri. Ya, Acan. Oh teh acan nya tuh sanes nyandung berenang. Urang salingkuh daek teh jeung bohay. Kau beri gidung. Hai. Ari mah roti kabeuli ai bayar hutang teh bisa maneh teh. Oh nya urang mah boga duit keur beli roti lain keur mayar hutang, nu boga hutang lagi Bang Aang. Bisa ngarayu-rayu tukang roti. Si ada ngarakeun aja beli roti ngarayu. Lain ngarayu yang meuli bari lagi merek meuli lain. Bae ngarayu tukang roti ya. Tim 10 merek meuli. Wah lama. Kan emang kitu maneh mah. Urang mah bayar roti. Ada eta mah nu gelo anyar Kawin teh nu gelo anyar. Laut siang sok ganggu wae sama aing boga ka Bogor teh ulang wae. Cicing merek mayar roti heula sama cicing mah duit aing ka mana mah Teu acan pidoana atuh. Aduh. Naik ke jeung nyai ya. Iya, santap tuh ya. Ya angsulan heula, angsulan heula. Sama Angsulan heula ka dieu. Angsulan malas atuh ka dinya. Hah? 10 we angsulanna. Oke. Si Amar nyabak Teu atuh tanda Ya, berterima ya, kasih. Bumi Abi di payun. Oke. Bikin mampirnya. Oh, Orang ngopi. kalak kita mah. Naon daripada maneh, daripada Ya, rubuh. ya. Bari ka mana? Bari OTW. Hama nyantai-nyantai heula. Moal. Gitu sih mah gini Oke ngeunaheun. nya. Omang-omang atunya ya. Doakeun. Siap gini ya, doakeun. Si Cici aya eueuh nya. Assalamualaikum. Cici. Aya di imahnya. Waalaikumsalam. Non Bang. Ih, nyantai perlu wae. Eta bikin gelis wae sih, Cih. Gila. Ulang dipikirin enggak perlu. Perlu urang. Di mana? Dirinya. Kamu di desa dikna. Jadi mana aja aku bebas. Aduh, kundan dia. Mana bikin gelis wae ya? Hilok orang geus tinggal eta ge. Lain, maksudnya orang minta tolong. Minta tolongan sih Bang Ang, minjem duit. Ya pinjam duit di mana sih? Ya cenah orang kan bisa ada orang geus minjem, terus dibere, terusan keganti. Ayeuna orang ka mana butuh banget duit. Apaan orang can gajihan Bang Ang, ayeuna mah. Urang we butuh banget ayeuna, kumaha ieu? Bisa atuh aya meureunna simpenan mah. Nya kumaha tuh nya? Dah eta nu handapun kasur jadi ayo disebut geulis teh mun di lunggak-linggak Ih, ulah dah emang orang udah manit dari sananya. Nu penting duit aja udah butuh banget duit yuk. Berapa duit sih? 200 kajian ya. Ya tuh loba-loba teuing Bang. Saya itu gocap tuh heulanya. Gocap mah ka mana tuh orang? Nyangke di eta teh penuh sawarehna. Nyanggeut barawae lah. Soalnya tas eleh masalahna. Udah eta slot wae Ya akhirnya sugan dan minjem si Cici menang gitu. Kepe menang mah moal ka Cici ieu batur. Iya kadi yang ke menang main lagi dik hayu cuman urang sok main sok nyumput ayeuna mah sok kanyon si Bohay. Tuh ayo ke di TP nya. Ih waduh kontak urang gua HP-na.
Kudu atuh urang nyokot heula. Tuh, adena si Cici ngayaan. Katipu di wae si Cici ya. Apik, kita depo deui. Aya teh. Aya. Naon sih nu eueuh jeung Bang Aang? Ya, berada dia gocap. Gocap. Ini duit take mun digos kieu receh kabeh. Heeh, mantap ya pugu. Jeung duit mah kos kumage laku. Heuh, hade ke ah. Angot ieu mere ya duit nginjem duit bere mah bikin gelis wae tah uset teh ngono. Gelis teh eta teh boga kahayang. Kahayang nginjem duit. Heeh, ke teh tempona mah boga duit loba duit jeung batur. Moal mah ka batur ieu. Awasnya tong bohong ah. Oh, kali nyamun si bohay we. Tuh, dah. Ya heueuh lamun si bohay kumaha? Heuh, geus rajin ah. Nya urang neka kontrolnya. Oh, nah. Nih harus nginjem duit. Nih asal ka dieu cantik, manis, nginjem duit ujung-ujung nate. Sebal nih. Menang di wae duit gocap, katipu di wae. Biasa dirayu gelis. Padahal boro-boro gelis si Cici. Lamun teh kitu mah moal menang duit. Beneran ya Pak RT ya? Ini ke Pak RT lah coba. RT, kenal? Iya, ngadon dieu ke kieu. Enon deh. Dek iya ngata tulung urang. Minta tulung naon? Iya, ke Bang Aang, urang Bang Aang kan bawa hutang. Ditanyakan tuh mayar-mayar. Emang baras sih hutang mah? 300, tadi gimana 100 jadi 300. Ya atuh tibang boga hutang 300 bebeja ka RT nya tadi. Terus juga Pak RT pangagikeun gitu. Ya pelaku tibang duit 300 kudu ku RT. Hanya tarik buka RT tuh nih. Kedul banget bu RT teh. Nya lain kedul adalah tibang duit saeutik eta mah tuh nya. Bisa mun ku sorangan ge tibang duit sakitu mah. Ya ditanyakan teh ngalah ngambek. Oh, kalah ngambek. Heeh, kalah ngambek. Ya engke atuh ku urang eta omongkeun. Nah, pokoknya mah mun benang, kayak Pak RT mah dibere jeung uang rokok mah, nya. Engke urang omongkeun ke. Tong teh nya. Heeh. Urang ka heula ye. Ieu. Ka warung heula nya. Heeh. Tong teh. Dasar si Adel. Mun tibang boga hutang 300.000 batur meni kudu aing kababawa. Muni atuh manehna ge tibang duit sakitu mah bisa lagi meureunna. Aing nginjungkeunna teh nya. Aya Pak RT guguru teu wae. Pak RT, Euy, urang ka imah cikene. aya naon kitu? Urang arek minta tulung ka Pak RT. Minta tulung naon? Nyaho meureun Bang Aang tiba heula judol marulu. Online wae judi wae geuninganan. Apa emang kunaon sih? Ya ini hutang coba geus gede banget hutang. Ka teh wakil 500.000. Oh, puguh heueuh tadi ge si Adel ngomong cenah 300.000 ka si Adel ge. Kata si Adel bebeja ka Pak RT. Heueuh nita pangnagihkeun ka tibang duit sakitu nya urang. Coba deh kumaha urang teu pusing Pak RT. Si Adel nagih ka imah neangan Bang Aang. Bang Aang mah eueuh coba. Heueuh bingung nya eta menjadi parah kitu Bang Aang. Urang geus lieur si Pak RT. Urang terima minta diserahkeun, urang geus teu karasa budaknya tinggal budak Pak RT. Nya ulah ieu minta diserahkeun ke urang ieu heula tuh, jajal heula urang omongan. Geus beunang disabaran, kan urang rek balik ka sugan ka kolot urang kan kalau tinggal sabeul lagi sugan ari kolot mah pira ku teu nyaeun ka anak Pak RT ah. Nya tahan heula sugan aya di omongan ke manehna robah sugan. Sugan urang geus ngomong babaraha kali eta teh geus ditinggalkeun ku urang teh nyakeun antepkeun di imah kitu tah urang mangkat balik ka kolot urang anggar kalah bikin parah ditinggalkeun teh. Oh, eta kalah bikin parah teh hutang ka wakil ka si Adel ka warung cenah eta ge karoko naon karoko ngahutang coba. Geus gede hutangna. Nangke urang jajal omongan ku urang sugan. Pokoknya uing kieu nya Pak RT minta pangomongankeun sugan atuh Pak RT mah kitu ngawaro lah kitu ya urek dilapor-laporkeun kitu kumaha we kitu jelema nu main judi online wae teh gitu. Terus beak segala-gala coba. Urang rek nejo hararese rek naon hararese duit burs kumanehanana Pak RT rek teu pusing kumaha pamajikan di imah. Oh, atuh teh urang omongan heula. Kitu we nya tadi rek nyawe teu parugu teh rek masak teu parugu da puguh eueuhna naon eueuh teu puguhna mah. Ya heuh enang sabar heula urang omongan ke sugan robah. Lamun amprok sugan ke amprok di jalan di mana we geus langsung pangomongan teh nya. Kitu we hampura ieu minta tulung nya. Arek gimana dah tadi can nyangu can naon nya. Hatur nuhun ya. Ayo keperen heula we enang.
boga lalaki teu gablek ka era. Cek naon jalan kebon-kebon kali ieu. Naon maksudna mana ada? Era ada jalan Iya. gede. Maneh ada dengekeun tibang bawa hutang sakit itu meni kudu bebejak ka RT. Urang ge kieu dibayar, diuruskeun ade. Maneh Hanya wajar nanyakeun Iya. ka RT ge da laki lain sia abur-aburan wae. wajarna tagihna ka jelemana ari urang mah teh naon. Pan ka urang geus diusahakeun eta ge engke nungguan jelemana balik urang diomongkeun. Maneh meni teu sabar Emang siapa saruara jeung lalakina. Ya dengekeun tuh wakil ge nagihnya kurang ge dibayar ge saya duit mah meureunnan. Bener ya ada ayeuna mah geus tong sok nagih ka urang mah rek minta diserenkeun soge teh mah aruruskeun boga hutang gede hutang lagi saborodo urang geus pusing ade urang mah. Ya, kering terus mana ada jalan-jalan ke kebun sabar arek naon sia. Ya urusan aing ada ngejalan ka kebon sampah rek naon boga aing geus ka palang era aing jadi Oh, terus teh. mana anak nek cepet sampai meureun jalan dieu nya. Ada kajian hutang loba oga aing mah mau kudu cepet-cepet sampah batur ada menyahina sampah aing. Bayaran sampah bakal bayar hutang online laki sia. Podo teh nya dengekeun eta mah hutang-hutang salaki aing lain aing. Ya ke pokona aing merek diserenkeun minta pepegatan tadi geus ngalapor aing ka Pak RT bari nage uruskeun hutang ku sia. Syukur-syukur dibayar mun teu nya eta mah derita loh. Ih, terus salah lo. Tuh gablek ka era emang lo mah. Itu banget aing si ada si ada. Emang sia tuh gablek ka Aing si ada. era sia mah. Hutang gerakan sia. Hutang era lu sia. Sia. Banget sia. Sia. Koplok teh sia. Awas ku aing satembokeun pegat ku aing jalan. Goblok. Maneh tas di mana eta tas? Di masih cici lain. Heeh. Tas naon? Pas minjem duit. Urus tunjung teh beak karep aing boga salah kita. Cikene urang atas gelut jeung si ada di kebon sampah da bikin kagetihan eta leungeun urang. Kunaon gelut? Oh, nya si ada nih lagi bae hutang. Mana ada boga hutang teh tahu diri. Kadang digantian dia nek Terus eta ayeuna kasih cici nginjem pake naon? I top up. Lo kemarin geus elek. Si atuh ada ngekeun heula ya. Erakeun. Tong di jalan era. Erakeun maneh erakeun mah. Ah, urang balik di heula bunga balik di mana ah seugeuh. Yang ilu lah balik.